اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله. Ieu teh ayat anu isyarah nuduhkeun kana katauhidan Gusti Allah. Urang lamun sering-sering maca ayat ieu ba'da magrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali, jadi kuat iman urang jeung boga kayakinan anu tinggi. Nah, ieu ayatna entak ieu mah kitu ayahna 2 ayat ieu mah talar. Jang bawaun engke urang paeh. Abeh urang boga kayakinan anu mantep ka Gusti Allah Subhanahu. Ieu urang nu mantep kos lalayangan hirup teh teu boga kayakinan. Urang tentang kayakinan. Pelebah rezeki kurang kayakinan. Pelebah nasib-nasib dia kurang keyakinan ka Gusti Allah. Nu mentak ayat ieu mun kurang dibaca ieu hikmahna nambah keyakinan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bimuradihi wa iyamsaska. Lamun Allah ngenakeun ka anjeun Muhammad khususna bidurin dikenakeun ku madarat balain tegasna cocoba ti Gusti Allah kamarodin seperti gering wa fakrin jeung fakir jeung sajabah-sajabana fala kashifalahu illahu maka moal aya nu bisa ngaleungitkeun tina musibah tersebut cobaan tersebut kecuali lu bisa ngaleungitkeunana nu mere cobaan eta yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Asup ka jero hati urang itu dah cili urang teh di pasar aju asup ka jero hati urang Allah anu bisa ngadengekeun nu ngasopkeun engke dipasrahkeun deui ka Gusti Allah narima jeung teu narimana mah kada pituduh lain urusan urang lain urusan kiai urusan Allah. Jadi berarti eueuh anu bisa ngaleungitkeun kana cobaan eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana musibah eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana balai kecuali Allah jabalaina ge meunang ti Allah. Dicontohan gering urang gering menang saha menang Allah aya nu bisa ngaleungitkeun gering moal aya cenah dokter nage paeh dokter nage cenah dukun nage modal lain paeh deui nu bisa ngaleungitkeun musibah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang dibere musibah fakir nang saha menang Allah nu ngaleungitkeun fakir ku ari urang jadi sugih nang saha nang Allah nu mantak ulah sok ka Gunung Kawi. Ieu lamun geus urang pungkal pengkol tauhid urang nah bahaya engke di akhiratna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah lemahkeun hati urang ti eueuh ka aya nang Allah ti aya ku ari diurus ku Allah imdad ngaranna menang Allah tah ku ari
diurus ku Allah ku aing disehatkeun ku Allah piceun sehat cak Allah keringkeun nang Allah cagerkeun deui nang Allah kuari sugikeun nang Allah cabut ku aing hartana susah nang Allah begitu susah cabut deui kasusahana sugikeun deui menang Allah takir ngaji mah takir ngaji bener Masya Allah bener mulai pada praktek boga modal ya 10 juta dah ngawarung sanggeus ngawarung beres di pinuhan warung leuleut kanan 10 juta seminggu sebulan 3 bulan rugi sial Allah barang rugi teh barang rugi Allah aya nu nganasehatan lah itu mang menang Allah menang Allah capek aing rugi nyingkir Allah di hatena teh wari beres sekolah gawe ka pabrik nyogok ge 3 juta masalah geus asup ka cingu taha kuari aduh cekel leutik ieu aing hararese jadi hayang jadi karyawan tetap teh hese biasa benang 2 bulan katiluna aing sieu terus moal urang tetep bae berdedikasi urang teh jadi karyawan memperbaiki sebaik-baiknya supaya hayang lanjut di gawena begitu datang ke waktuna akan dipilih sebagian akan dikeluarkan sebagian lagi akan ditetapkan alhamdulillah cenah aing ku Allah ieu dibere tetep aing manuhun Gusti Allah lempeng ta jelema teh lempeng ta pikiranna barang nu dikaluarkeun suara lial jasa sial jasa aing nasib aing rezekina aing gak kaluar hese 3 juta teu kapulangkeun tah eta teh nyebut kos kitu teh berarti imanna ipis jasa kudu kumaha tuh begitu urang dah dikaluarkeun alhamdulillah urang sih alhamdulillah nasib di Allah detik ieu aing kudu kaluar ieu teh pamere Allah pasti aya hikmahan aya eueuh teh nu ngomong kitu katarak didinya doang geus katarak kayawan jasa nah eta praktek teh nu hese ge masyaallah urang kuari diomongan ku kolot cek kolot teh sia ieu geus ulah mincula ka kolotnya ai kitu aya naon bah apa geus ngomong bae ka anak Pak Haji nu di Cikupa teh jadi sia lah mau tidak mau kudu daek bae teh mah kawin kumaha ka ditu mah kumaha sia bae abah ieu geus utang budi ka anak Pak Haji teh bah hideung teh mah eta teh kurang hebat ta jelema teh iman kurang kuduna kumaha kieu bah atuh ai kula mah atuh sapira anak abah lah atuh ai abah geus pas ini mah jeung ditu tah mah deuk hideung deuk beke deuk kumaha abdi mah deuk nurut bae belah dituna ka Allah meureun geus aya di Lauhil Mahfuz belah dieuna abdi nurut ka abah geus kumaha cak abah bae tah eta nu hebat mah waduh cak kolotna anak aing luar biasa ku kolot bae ge ku kolot di alam atuh ka Allah coba dah hese jasa neangan anak kemudian kos itu hese jasa malah mah batu kira-kira bae tamal anakan kula waduh bal anakan ai dihitung 17 anakna tah eta teh gagulak ngagilekeun ieu masyaallah patali jeung batin wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir Ki Zaid kuari dagang barang dagang di modalan 10 juta Masya Allah 2-3 bulan naik jadi 20 juta
begitu terus dagangna menang setahun Masya Allah tina 10 juta jadi 100 juta diteruskan Kuki Jaya teh 2 tahun jadi 200 juta bahkan kaditu nama geus ratusan juta menang saha tah naikkeun ti 10 juta datang ke 1,5 miliar nang saha menang Allah atuh kabeh gaul teu kafir ge kafir ya tuh kobong urang Islam iman ngadenge ka kitab urang kitab Allah anu dibikeun ka Kangjeng Nabi nu sok dibabaca urang atuh pasti teuhan kumaha pasti menang 500 juta anak di opname di husada insani beak 150 juta cekira teh alhamdulillah bae sih hari ngomong majikan teh emang atuh harta mah tetalang harga ieu nya tetalang raga ieu geus masalah abari kurang meunang atuh kuari atuh beak Allah mah maha kawasa cek na teh ngabeakeun kumaha bae tapi kan ngalamun bae kieu jeung kali sial jaksa saminggu 150 juta ku sial-sial ting teh dokter rumah sakit ku mahal-mahal teh beres eta tetehna hamil di sesar 8 juta kakarak beak dulu itu 150 tetehna di sesar Masya Allah adina mengkol motor teu make sen ngaguling kudu ka rumah sakit teh dipen beak 50 juta ye panengaeuhan bae nya sial amat saya beak 300 juta wah warung kurang maju kuari lantaran ditinggal-tinggalkeun bae relasi kalabur sepi warung teh kandas balik deui tinggal 10 juta deui ku tolol-tolol deui ya dina kamari aing geus boga mobil segala Avanza segala Meo aduh beak naon jadi kos kieu nya dagang kira naon je hari tadi mah takeur naik teh takeur naik blok wah alhamdulillah Allah memperhatikan cenah ieu waduh masyaallah dagang teh geus atasna ngeunaheun jajakeun dagang blok atuh urang mere parkir misi ngeunaheun mere yatim ngeunaheun aduh gitu lebaran ngareunaheun bagus lempeng tang ngomong keur naik mata barang mundur plak balik deui ka 10 juta ku sial teuing cek kana isi kudu jadi kos kieu iman minggir keyakinan minggir kudu da kumaha ji atuh geus diatur ku Allah dia naik lagi menang Allah diturunkeun lagi atuh menang Allah ngancarana bae ku Allah tah mah ku ieu atuh kumaha Allah bae nah eta muantep jasa lain sekedar mantep muantep eta hese jasa tah hese tah ieu mantep ge wayang saskalamun Allah nganakeun ka anjeun biturin aku cobaan balain kabarodin ngering wa fakrin jeung fakir palaka sipalahu illahum wal aya anu bisa ngalingitkeun geringna kecuali Allah moal aya anu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah kitu kene wayang saska lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana eta teh sami bae ti Gusti Allah bahwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering kana sehat tina sugih kana fakir kana sugih ieu ge kabeh meunang aturan Allah subhanahu wa taala eta asup tak ka jero hate keur ngaji bener keluar ti majelis ti tajong goblok ta batu teu leuleuh meureun cikene kudu nyarekanan batu atuh cak batu teh puguai mah ti baheula ge teu leuleuh sian buta cak batu cikene masyaallah matak lamun jelema imanna kamil imanna sempurna kakarak bisa mukamil bisa nyampurnakeun ka batur
lamun jelema can sampurna imanna moal bisa nyampurnakeun ka batur. Lamun jelema can ma'rifat teu meunang jari guru mursyid sanajan ngaran jelemana haji mursyid can bisa nyempurnakeun batur lantaran dirina ge can sempurna teu meunang ngabadalan batur lamun dirina can munggah haji sebab dirina ge encan haji can sampurna deuk nyampurnakeun sejen teu sah desa salat sunah mah lamunnya na masih kene can sampurna hirupna boga kene kodoanen fardu ulah make jeung salat sunah segala fardu bae lantaran dirina bobolokot kene tuh iyalah keyakinanna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngaca we ngaca teh begitu ngaca kabeneran kasep. Duh, alhamdulillah dibere irung mancung, kulit bagus, awak semampai dan lain sebagainya. Alhamdulillah Gusti, bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti. Barang urang ngaca nu hideung teh. Sial jasa ya aing mah beda jeung batur. Kulit ieu mah jeung areng 12. Irung jadi mah kutil sakina teh. Iki teuing ya aing ye Allah aduh ieu sih dijieuna ku Allah bener ge ieu nang Allah mana tuh beda jeung batur iman keur masyaallah kuduna mah geus alhamdulillah dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing geus kieu geus dadamelan Allah meureunnan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunnan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis ai hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres bae makan hati nyana moal salah tah tapi lamun urang boga pamajikan teu pati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh mentak kaloba nu kieu si itu kriya kawin jeung nu geulis kuron dipegatkeun heran aing mah pan aya nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ja bagus tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung nya petegel tapi pan terus bae korenganan Masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah eueuh aji ka aing teh aing tas di mana disabodokeun ku pamajikan lamun aing hayang nginum nyana ngomongna ge kos teu boga cokor bae tah aing senep jasa senep aja aing deuk ganti baju teh atuh enggak teh ade ku sorangan idi Kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa kana jantung gelis ku gelis dah Masya Allah tapi lamun minta duit pohara dibere 1 juta monya 1 juta bere deui 2 juta ya aya keneh ge jadi asana teh aing teu ngeunaheun tapi barang boga pamajikan ieu deuk ka mana kak deuk make baju nu mana Masya Allah asana luluh hate aing tidak berdaya begitu mantas di mamananya nangis saya dilawang tuh datang melambaikan tangan di papa kujana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunangeun dieu kajunyana di sisi di dieu bangona amun kaulah yang minum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mah ngahihidan ka aing teh ya Allah ya Rabbi ya Allah rupane ora pira aduh Gusti Allah doang tah eta mah geus balik ka pribadi geus tah mata nah
iyalah nu hese diduga jangan naon gelis ngan sakadar cangkang doang orang hatena mah teu gelis maningan nu sederhana hatena gelis waktu sholat zuhur nyana geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salakina mah geus sugan teh rek mandi horeng rek diseuseuh jadi teu hese salaki teh teu hese moneangan ayo ieu ka mana maka anak nyana keur di mushola salat alhamdulillah urang geus teu bisa kukumaha asal geus di mushola geus teu bisa kukumaha lawan sababna lantaran nyana keur menghadap khaliq urang bisa sabar tapi lamun masih ka mana nyaho ya tadi mah di nonton TV bae juga ngaleos kula ge teu diajak sia-sia teuing beda Pak coba jangan masih ka mana kalabatan careuh masih ya ya Allah ya Rabbi tuh gitu kene kasalaki kasep teu sabaraha tapi bagirna luar biasa Masya Allah pamajikan dede kasalaki lantaran salakina dede ikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa pamajikan nanya tuh jatanya baik kos polisi baik wede cak pemajikan kajian kukumah ge azan boga nu anyar ya mah ye geus kitu bae pan pemajikan mah kak dek nginum teu kudu ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ya angin teu seger bener bae kanyahoan orang di Subang Masya Allah gagah aya di nyana kasep aya di nyana sugih aya di nyana tapi nyeri karena hati pamajikan menghadap pamajikan ka haji aidek nyandung mah nyandung beja awe emang geus biasa tuh dicandung mah dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayahna bae mun di ditu sapoe di dieu sapoe mun ditu dua poe ditu pang bagikeun atuh jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna ditungtu sia ceramah kus MZ bae teu kira bener coba geus teu bisa kuna sehat bae geus teu bisa ta eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batin mah miskin tuh naon eta iyalah teu inget kabeh menang ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala asupkeun ka sanubari lakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bahwa ku urang datang ka maut keyakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah diuk urang menang Allah ngomong urang menang Allah kicep urang menang Allah denge urang menang Allah eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah teu kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh al-qahir anu maha kawasa anu maha gagah anu maha ngalindih alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna al khabiru tur maha uninga ka hambana uninga zahir jeung batinna uninga kana batin teh kosakumaha uninga kana zahirna bae nu samar ti Gusti Allah urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk cek urang ngaran tuh di luhur fen ya syekh fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang Arab atuh kos kitu ila ayeuna ilen torik ilen haj naon ilen teh ila ayeuna tah gitu
urang mah pan biasa di madrasah teh ya. Man ismuka? Ismi Soleh. Tabatu. Tinggalin lompat kurang Arab tuh kos gitu. Hei, gimana? Ilim, gitu bae orang Arab mah. Tah ieu fuk teh lu tat handap, padahal mah tat handap. Tah eta teh urang dedengian kos kitu teh tah. Sapoe, 2 poe, 3 poe, saminggu oh paham. Itu teh di urang teh dididik ku lingkungan ngaran. Dididik ku lingkungan. Jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tere kos kumaha okos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieuna tilok salat kan dadak di ditu mah resep salat di dieu tilok berjamaah di ditu mah lumpat cenah hayang berjamaah eta kudu dididik ku lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah hirup di lingkungan pesantren tapi tedek lagi terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa nu mantap kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkan anak teh nyana memilih teman kamu siapa si anu jangan si anu aja eta teh naon sebabna lantaran supaya terdidik urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu tapi urang babarengan jeung tukang salat urang teh minimal neulekeun nyana kebel-kebel urang babarengan jeung ahli fikih kebel-kebel hafal fikih babarengan jeung ahli nahwu kebel-kebel nyaho mubtada khobar bae mah babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadinya ho ner lantaran eta pengetahuan seseorang teh nungtun batur atau yasruku tab'a cek hikam teh kos kitu anu mantak ge urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkungan anak eta mendidik nomor hiji lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun atuh engke paling ge ora mengkonon sira mah ge wede paling ge anu timbul teh kos kitu arep endi sira paling ge kos kitu nu bijilna atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris kan geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris atawa dididik khusus di pendidikan English studies Kos kadar itu. Nah, iyalah pendidikan lingkungan. Tah, awas. Wa huwal qahir Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa. Moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa. Kaluhuranana fauqa ibadi jikeun nyaritakeun fauqa lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa tateta nu mana tuh tiung beureum tuh di luhur tuh ija luhureunna nya fauqa eta tuh di hadapan tah ngaranna tat handapeunna oh eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makannya aya fauqa teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauqana teh fauqa kitu naon ngaranna manziliyah jadi geus sakadar fauqa teh pangkat ari sia nyaon teh kasarwiti nyaho ari kasarniti atuh jauh cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah oh sarwiti mah tuh luhureunana eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti luhureun tina gelisna berarti tah kagelis pokok kana tah pokok kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti oh sarwiti mah fu fu kana luhureun sia nyaon teh ka haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho
eta usaha waktu jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakania ieu beban ziliyah eta lah ukuran dibahas fauqo teh moal kaluar ti 12 tempat fauqo jadi urang ngebahas fauqo bae dia moal anggeus datang ka lohor ya moal anggeus mun dibahas hiji-hijina kade jurusana aslina fauqo mah aslina makania geus digunakeun kaluar makania engke bakalna jadi majaz panjang deui tah ngaji kos kitu tah atuh kula kitu bisa emang ngajalanan bae majaz bae kos kitu teh hese teh ngaji teh tah ieu tah deuk jelaskeun fauqo besi kieu doang kieu Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana jadi berarti Allah teh aya di luhur langit hambana mah dihandap besi kos kitu mengkol siap bahaya mentak dijelaskeun fauqona heula ieu mah fauqo teh manziliyah ngan lamun dibahasakeun fauqo manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae matak poal kaudak ieu mah hese jasa ieu gaji fauqo bae ge hese fauqo geus banding ulah dia aja cek ulah mah puyeng teh udah bahasa batu geus teh kudu jadi ieu mah fauqo teh tisaluhureunana sampikeun ka dibahas kos kieu meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun lain kitu meureun di langit lain kitu meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu besi saluhureun hamba dak wabeh saluhureun makhlukna jatuh manusia kapan makhluk atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk atuh Allah mah di luareun eta meureun ai saluhureunana mah lain kitu ja Allah mah aya kuari ge di mana aya di dieu mana ieu coba cekel tunggal ka cekel di mana atuh belah katu lain belah kaca lain belah hareup lain atuh beureuh belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain ka tincak atuh aju di mana atuh nu ngagerakeun sia eta Allah anu ngiceupkeun sia ta Allah anu lamun urang neuleuh nu makeh tiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya tah eta lain sambarangan beneran eta kos kitu teh urang resep teh kasih itu teh nang Allah urang greget teh eta teh nang Allah tah ieu teh nang Allah kabeh nu urangan kabeh ge nang Allah wa huwal qahir Gusti Allah teh maha ngalindih maha kawasa Allah maluhurna ngalindihna ka kawasaanna fauqa ibadihi di saluhureun hambana yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah Allah mah di luhur atas luhur nurun ala nur fauqa nur cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya eta keur carita cahaya Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah anu nangtungkeun urang Gusti Allah nu ngadiukeun urang Gusti Allah anu mere kicep Gusti Allah nu mere ngadenge Gusti Allah anu maremkeun dedengean Gusti Allah anu ngadengekeun deui Gusti Allah anu noleukeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah heueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya kabeh menang Allah Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi aduh ai menang Allah mah tunggeus bae urang cara ricing bae budak ya kabeh ge menang Allah atuh nu dikasorgakeun nang Allah kana rakakeun menang Allah kuari jelema ieu didaekeun salat menang Allah eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah aya teh dijadikeun pejudi nang Allah aya teh dijadikeun pesina menang Allah aya teh pejabat korupsi nang Allah nah mantep cek pejabat teh nang Allah eta ngan sia deuk dikamarakeun meureun ku Allah menang Allah can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka
cek anu dikanarakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing pada tu abdi dikanarakakeun kumaha aing wae Gusti pan kitu amat we itu kumaha aing wae aing mah pangeran tapi abdi nuntut keadilan Gusti hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing ajunya nang ngaji bae nang nang aing ajunya na boga harta daek sodaqah nang nang aing aju ku ari di ka sorga keun nang nang aing atuh kunaon abdi teu dikitukeun kumaha aing bae bego teu bisa Gusti teu bisa cakeuna tetep abdi nuntut da heula kunaon abdi teu dikitukeun jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat atuh mah abdi ge dikasorgakeun ge tetep abdi bung ka neraka Gusti panas bung malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula putuskeun heula Allah teu adil tetep Allah ieu teu adil lumantak di dieu diberean wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna didamel nu jangkung didamel nu pendek didamel nu putih ku Gusti didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah nu ieu mah dagangna maju nu ieu mah dagangna mundur ieu teh bijaksana na Gusti Allah nu ieu mah jadi sugih nu ieu mah jadi susah ieu teh bijaksanana Gusti Allah lantaran Gusti Allah ma'al khabiru anu maha uninga di bawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun sakitu bae abdi kok dulur abdi tetangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon ayo abdi tetep demo ka Gusti dek yeun komplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyieun lauhil mahfuz haju aing nyieun kolam pernah ku aing dicatet seluruh huruf haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut alam malaikat pan sia didinya ngarobrol yu urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat pon kabeh ngomong kitu barang sia diturunkeun ka alam nasut alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macem-macem siap teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu deui parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu melu sia ge pareta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu melu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti aing pan nitah nyampikeun melalui Muhammad Rasulullah di Muhammad disampaikan ke para sahabat aya khulafaur rasyidin
di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah. Pan siang ngadenge Abdul Qadir. Nyaho si Abdul Qadir? Nyaho. Di mana si Abdul Qadir? Pondok. Tukang lauk. Nyaho si Imam Syafi'i, nyaho si Imam Hambali, Hanafi, mazhab-mazhab. Nyaho si wali-wali sultan-sultan aulia nu aya di Indonesia aja siapa orang Indonesia aya wali sangat nyaho. Aya teh di Banten wali aya. Aya teh penerus walina aya juara sub Golkar. Lain wae eta. Tama kerebekeun aing tama. Batur sia keneh. Tah eta penerus nyampaikeun nyana. Tanpa pamrih teu kudu dibayar, teu kudu disasalamanan. Nyana mangan sakadar nyampaikeun hak walau muron. Pan sia teu ngajeding. Pan kredit teh diharamkeun pan sia terus. Pan bunga bank teh haram pan sia terus. Pan korupsi teh haram pan sia terus. Judi teh haram pan sia terus. Zina teh haram pan sia terus. Teruskan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti kene kumbung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang babeh ngadengekeun di satukangan terus Jon terus ulah sampai ka neraka urang Masya Allah. Pan Gusti teh nyarita dina Al-Qur'an cek si Joni. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Pan eta teh Gusti kabeh. Bener cek Gusti Allah. Tengetkeun ku sia. Pagawean kabeh ge meunang Allah, milih pagaweana nang saha? Milih na Gusti. Ah, nang saha? Milih nang abdi tah eta keke can ka hati Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan nanaon hajut tak aya keretak teh aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epi tamah weh tema kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti kan terus cak deui tukang Jon terus Jon ulah datang ke eleksi ya nabi gak lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae ngoal pa nabi buktina babaturan abdi nu ku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjana mah embung malemna nih cek cenah teh malam Senin embung malam Minggu embung aing ngaji bae boga pengajian di ditu eta panang Gusti keneh pilihan kitu teh bener cek Gusti itu makana ulah di neraka hakun cek nang Gusti kabeh si ka neraka ai si hitungna kan tiis di darakai kuring panas gas ta aing teh nenden bisa memeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeus teh dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna tah eta tah jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampaikeun ka Rasul aing pan aing nyampaikeun ka wali aing pan aing nyampaikeun ka ulama
kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggeusna digerakkeun ku dai dai pengajak penggerak di jero hate anu maneh kemudian milih karena pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah surga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyen syariat bener nu ngalaksanakeunna nama aing cuman nu ngaikhtiaran dai na sia tah kaartin teh Gusti muhun Gusti urang teh sia aju nongton si ting-ting ngigel na Gusti muter alabatan inul ieu tah siksaeun teh ta eta nu ngertegkeun zina sia nu ngalaksanakeun zina nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon kada Tangerang nelayan mah di Jati Jarore eta mah nu hebat sepira teh urang Bitung jeung urang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus mah di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah keretek sia berangkat sanggeusna berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan keretek sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean mah nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana kunaon atuh sia ngretegkeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pan cak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kereteg kos kitu can kaharti Gusti supaya kahartin ku si Jepri joli cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuanna dihareupeun Gusti aing be bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah sagala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh anu maksud sia al khabir maha uninga ka jero batin maksud sia katara jasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tuku sia dibaca tadi dibalikeun deui ka tarang sia ka aing dekat dakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi bener jasa kan sia salah ngagudakeunana aing teh al khabir nyaho ka jero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang cager pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang cager haju sanggeusna kitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh haju pan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeuleuh mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kajawan kan ku aing sia kajawan hayang cager kan tuh aduh sia berobat ke dokter
Setelah ku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi, cek dokter sing ade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin, nomor kedua ulah ngadahar daging embe, nomor katiluna urang ngarokok, nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan-bubuahan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk karena duku ulahnya pansian nurut eta teh hayang naon kajawan kan kuari sia make kacamata hideung make kaos hideung kuari dek lompat ka Karawang hayang naon katewak sia kajawan kan Ajusia sesumputan di kantor padahal mah kantor ayat tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha orang digitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup duh cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti teh mah idza sa'alta fas'alillah di mana anjeun minta pentalah ke Allah wa idza sta'anta fasta'in billah di mana minta tulung penta tulunglah ke Allah faqad capal qalam bima huwa kainun isberes qalam geus teh dituliskeun deui qalam teh tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae geus beres caritaan roh geus beres tulisanana surga jeung neraka kuari tinggal ngalaksanakeun doang falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayatruk lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadaratkeun ka anjeun bisain lam yaktihi ku hiji perkara cek anjeun labi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah lam yaqduru alaih moal mampu eueuh dikodokna moal mampu dek dibunuh ku saratusan teu aya tulisan bakal terbunuh nu 100 moal bisa ngabunuh sakompi dion 203 bila perlu 5 kompi dek kabunuh manehanana eueuh kodona ti ditu moal bisa kajen kumaha waj'alillahu wa'mal billah syukri wal yakin beramallah ka Allah syukuran jeung yakin wa'lam anna bis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira kanyahokeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering, urang embung, ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsir. Malah tambah-tambah derajat urang teh ku Gusti Allah. Masyaallah wa anna nasra ma'an nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Kitulah cek Kangjeng Nabi. Iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurrin falaka syifala. Maka pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuan Syekh Abdul Qadir idza aradta dukhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadkhul sok asup waqad nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika biceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate mantap jasa orang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus model kitu karasa dainna karasa jeung Allah mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah mantap kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna mama supaya abdi mantap jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyam saskallahu biturrin falaka syifala wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kangjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir tilu kali ba'da maghrib tilu kali ba'da isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin etalah doana lah geus ara hafal kabeh eta
doa. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngan pelebah ngadoa ieuna nu katuhu jeung nu kenca kabeh di kepelkeun. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahim. Kitu praktekna sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis. Allahumma lakal hamdu pekepelkeun dieu. Begitu dikepelkeun kieu murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya, coba pangbuktikeun Tuan Guru doa eta. Oh, hayang bukti. Dibuka kunyana bajuna nu ieu. Diasup tadi. Dileukeun ku mana? Aya ke 10 kali. Kepelkeun di jero ieu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Buka. Wala haula wala quwata tu. Kasubkeun ka jadi rasana. Ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Namun urang hayang naon di dieu? Gusti abdi mah hayang emas babari. Kasubkeun ka. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tah masa kopeah. Mas Jawa. Dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Khadir mah, sup ka dieu buka hayang naon, sup ka dieu buka hayang naon. Doana ieu lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyam saskallahu bidurin. Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji. Wa minkal faraju sadayana nu Gusti gabungan. Wa ilaikal mustaka bebeja dengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk, teu pernah ka jelema, teu pernah ka sasaha ka Gusti. Wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan menta tulung jeung sajabana. Abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akur jeung nu tadi. Batak nerok jasa tah. Wiridna ieu bada magrib 3 kali doana nu tadi. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Tancapkeun ke jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu dhaif abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Turunan abdi mah jasa kieu Gusti maha uninga pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuh abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mandek ka Gusti bae nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merena nyanggakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung melalui orai melalui ucing melalui tangan-tangan manusia urusan kitu mah nyanggakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul baca doana nu eta Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Geus sakali deui wayahna ba'da magrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus barari sakabeh. Ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeut bae di ditu menta. Cak kiai nu deukeut sarua.
oh sok-sok malah cekin lah tuh meningkat itu bae ka kiai diijazahkeun atuh minggu hareup insya Allah doana eta engke dibaca nu tadi jang parenti diwiridkeun abe tambah keyakinan tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa taat ka Gusti Allah, nurut ka Kangjeng Rasulullah, tawakal ka Gusti Allah, bisa cinta ka Gusti Allah, ibadah penuh keyakinan ka Gusti Allah, sehingga ibadah orang diterima ku Gusti Allah, sehingga orang maut husnul khotimah, jaga di akhirat seluruh dosa orang dihampura ku Gusti Allah, dihijikeun jeung para ahli-ahli Allah, ahli tawakal, ahli yakin, ngahiji orang di surga Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadisu taikang kaping 6 zakatul la tahillu mutlaqan. Tawi zakat iku ora halal ya zakat halal mutlaq li ali Muhammadin kadua pirang-pirang keluarga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram pikeun Kangjeng berikut keluargana zakat. Nah tasrifan lahum karena arah ngamulyakeun lahum kadua ali Muhammad. Yana min fuduli amwalin nas karena satuhune zakat ikut tetap saking pirang-pirang lelewihan pirang-pirang harta manusia. Lantaran zakat mafudul lelewihan harta manusia, maka numulnya Kangjeng berikut keluargana teu layak diberi zakat. Tulifa fil muradilan dan perbuatakeun apa ing dalam karangkang dan karabakeun bil ali kalawan ali. Qala Abu Hanifah tamagang ucap sabay Imam Abu Hanifah wa ashabuh lan pirang-pirang sahabat Abu Hanifah. Ucap ing laban man kana nasla Hashim utawi ia ali taikong kang ana yang maniku turunan Hashim. Keluarga Kangjeng recek Imam Abu Hanifah mat turunan Hashim saha wa hum lan ludawiyan lasla Hashim alul Abbas iku pirang-pirang keluarga Abbas, alu Aliin lan pirang keluarga Ali bin Abi Thalib, alu Ja'farin lan pirang keluarga Ja'far, wa alu Aqil lan pirang-pirang keluarga Aqil akhoy Aliin yang dadi dulur orangnya Ali, alul Haris lan pirang-pirang keluarga Haris bin Abdul Muttalib. Jadi atu fala yadkhulu fihim Banu Lahbin, maka orang manjing bihim ing dalam ali opo Banu Lahab. Iji teh waqala Malikur lan ngajaz Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad. Malik jeung Imam Ahmad bin Hambal mangucap ing lapad alul Nabi. Tawi alun Nabi pirang keluarga Kangjeng Nabi teh Banu Hashim iku Banu Hashim mutlaqon hale mutlaq ataman aslama malabala wong kang manjing Islam yaman min Bani Lahbin saking Bani Lahab wa hum Utbah dan utawi ya Bani Lahab iku Utbah ki Utbah wa Mu'tabun lan ki Mu'tab agad aqaban teman ngiring-ngiringan ya Utbah lan Mu'tab. Qala Syafi'i lan ngucap sabah Imam Syafi'i wa huwa qaulun li ba'dil Malikiyah. Anu dai qaul Syafi'i ku ucapan kada sangang bangsa mazhab Maliki wa Ahmad lan Muhammad ila annahum Banu Hashim maring satuhune ya ali taiku Bani Hashim wa Banul Muttalib urang ya. Urang mah ngahukuman alun Nabi teh Banu Hashim jeung Banul Muttalib. Lianal Nabi al-Karim Allahum karena satuhune Kangjeng Nabi kang mulya iku ngawehkeun ya Kangjeng Nabi ing Banu Hashim Banul Muttalib min sahmi dawil qurba saking dungduman dawil qurba walam yuti ahadan lan orang ngawehkeun ya Kangjeng Nabi ingkang suci min qabaili Quraisy saking pirang-pirang kabilah Quraisy fakana zalika maka ana bazalika mengkono ya itu badalam ma hurrimuhu minaz zakat iku gegentene barang kang dan haramkeun ya Banu Hashim Banul Muttalib
uing ma minaz zakat saking zakat. Banu Hasyim jeung Banu Muthalib di zaman Kangjeng ku Kangjeng teu dibere zakat, dibere sote ku Kangjeng Nabi ieu tina zawil kurba. Ketika Kangjeng Nabi mere ka zawil kurba jang karabat Banu Hasyim jeung Muthalib. Tapi kabilah-kabilah Quraisy teu dibere seluruh selain Bani Hasyim jeung Bani Muthalib. Maka ialah gaganti daripada zakat. Zakat mah ulah cek Kangjeng Nabi tapi ieu mah bagian zawil kurba nu antak Bani Hasyim jeung Bani Muthalib ialah nu man harumali zakat. Hurmatus shadaqatil fardi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim wa dzalika lan utawi ma'yadun numudani kubarge kang barag fatadalla makan narima ngalemreh ya zalik Karena maka ya zalik ikut qaba qausain aw adna qaba qausain atawa kang leuwih bareg fa izar tafa'al aina wal baina wal makan wal jihad wa tasallal anwar kusifat zat bisifat magadat kala narima ilang apa aina lan baina lan makan lan jihad malan tepung apa pirang cahaya maka den bukakeun apa sakehe zat bersifat kalawan sakehe sifat wabil ma'arifi lan kalawan pirang-pirang ma'rifat fadzalika haqiqatul ma'iyah maka utawi mangkono ku sifat zat sifat wabil ma'arifi ku hakikat sifat bareng idh huwa subhanahu munazzahun alil infisal wal ittisal bil hadis. Karena uti Allah Maha Suci Allah iku kang den bersihkeun saking narima pisah lan narima petepung kalawan kang narim kang anyar walau taro ieu mangan sakadar nyaritakeun dina urusan sifat ma'iyah lamun dicaritakeun nyaritakeun tentang perasaan kadang berbeda jeung bahasa nu aya sebab bahasa karasa mah nyana nyontoan bisa berbagai-bagai nuangkeun rasa kos urang boga rasa cinta ka hiji awewe cinta ka hiji awewe kemudian rasa babarengan bae jeung kabogoh urang nyaritakeun ka batur teh atuh berbagai-bagai jalan berbagai penemuan rasa anu karasa ku urang disampaikeun ketika urang di jero kamar mandi urang ngarasa bareng jeung kabogoh dibejakeun ketika urang keur di tempat sare ketika urang keur diuk di hareupeun imah ketika urang keur di jero kamar nu unik ketika urang keur salat urang keur salat teh lain babarengan jeung Allah jeung kabogoh di hareupeun urang asa aya bae bibir bebene urang hunung bebene urang ngajebi bebene urang marah bebene urang nakol nyiwit kabeh eta kan rasa dituangkeun rasa eta teh kana bahasa atuh moal anggeus-anggeus urang asal daek ngadengekeun jelema nu bobogohan jelema nu bobogohan urang ngobrolnya ti isuk ka zohor ka asar ka peuting ka isuk deui capek ngadengekeun suape ngadengekeun komo haju terus anggeusna urang rarasaan teh kitu haju urang ditoel cinggirna aya mulai tah lah cinggir ieu sepira cinggir terus ka leungeun duh sepira leungeun kugu kelek lah sepira kelek nu deukeut kelek paneta terus bae terus moal anggeus urang nu ngadengekeun cinta batur teh terus kabongbroy nya nyaritakeun berbagai pengalamannya moal anggeus. Nah, komo ieu atuh cinta ka Gusti Allah, rasa bareng jeung Gusti Allah.
urang lamun nyaritakeun bareng jeung Gusti Allah dikurung ku ilmu biasa urang bisa ngadebat ka batur embung aing mah kajen kumaha ge maksiat sebab Allah teh uningaeun eta kakarak ilmu tauhid encan datang ka rasa kakarak ku burhan kakarak ku dalil mentak al-ma'iyah bil ilmi umum tah mah atuh umum tah mah kabehan ge ketika jelema gitu ngaji tauhid Allah teh kade neleukeun ka urang Allah teh nyahoan ka urang Allah teh kitu ngupingkeun ka urang aya ta ilmu ngaranna teh ketika urang cicing duaan jeung awewe aju awewe na ngarayu ka urang nyana di samping ngarayu muka bajuna aju dadana dibuka aju calanana dibuka nangkaraknya na di luhur kasur aju nangkarak ge deui ngajegang pan pahara geus barang karak ngajegang aduh aju digerokeun kipu dali digerokeun jana kipu dali asup ka kamar tapi kapan didinya teh embung aing kajen kumaha ge geulis tinggal geulis molek tinggal molek bersih tinggal bersih kunaon emang Allah neuleukeun ilmu ngaranna Allah nyahoeun ilmu ngaranna embung kajen kumaha ge bong kajen kaluar deui bae atau dideleukeun doang tah eta teh kan ilmu biasa tah mah kos kitu mah boro-boro kiai boro-boro ustad boro-boro santri atuh sanajan jawara ge kadang-kadang aya perhitungan ketika nyana main mah daek terus obrol-obrol mah daek gelut mah daek begitu dititah ku hiji rangda aya rangda geus aya meureunana 5 tahun mah teu boga salaki nyana ngagerokeun jawara teh kade ieu mah resep teresep kula mah ieu mah yang ditumpakan bae emang kurang kurang geus kebel jasa ieu teu manggih cak nya teh ieu mah hitung-hitung sedekah bae sedekah meureun meunang ganjaran kan aya sedekah gitu mah sebab nulungan cak nya dakwah heula tah we ge dakwah biasa jana ge atuh tertarik oge bener oge nya ieu mah urusanana izina mah meureunana haram ngan meureun eta tah nulunganana mah meureun meunang ganjaran sakeuna tangkorak sia meureunna urang ge hampir-hampir kapincut nah begitu endek mah embung kunaon ieu teh pan diharamkeun ing manggeus bakos kieu hirup main osok sagala osok tapi aing datang ka zina mah embung emang haram Allah kan neuleukeun aing teu kudu kusesa ku Allah ge dideleukeun cukup ilmu ngaranna eta loba tah nu kos kitu mah loba masih kene aya lah loba artina eta ilmu biasa tah mah nu mantak eta mah kos kitu mah al-ma'iyah bil ilmi umumun bareng jeung ilmu haram tah teh umum wa bil qurbi khusus tah lamun geus boga rasa deukeut khusus rasa deket balai deui hese nyaritakeun ada rasa deket sebab mun rasa deket mah ai rasa babarengan ku ilmu mah urang masih kene kurang adab tapi lamun geus boga rasa deket jeung Allah bakal boga adab sebab deket mah beda pan urang bogoh ka awewe dijauh urang bogoh mah bogoh bae tapi urang wani ngedeng wani itu sataranjang dan lain sebagainya tapi lamun urang deket jeung awewe baju ge dibenerkeun deui baju ge dibenerkeun deui kopeh miring ge dilempengkeun eta kan karena deket adab aya dek tumpang kaki ge dijauh tumpang kaki heheotan asa teu kadeuleu nyana mah asa neuleu tapi kan lantaran jauh biasa bae kurang adab tapi ketika dideketkeun mah jeung nyana adab lain lalagan komo besi salah bae besi hajut teu bogoheun nu dimaksudna mah kitu tah mantak diatur ge eta ku deket nah ieu komo jeung Allah geus boga rasa deket eta mah Allah nu mere hese tah mah kajun du hayal di hayal moal bisa
rasa deket jeung Allah bata mah lain hayalkeun tah mah pamere Allah bata taufik eta mah geus bae lamun aya jelema geus dikasihi ku Allah dijadikeun cinta ku Allah dijadikeun kitu mahbub Allah nah ieu mah geus dibere ta ku Allah rasa set beti mana datangna jeung iraha eta mah geus Allah boga urusan ketika eta nu datang adab sangat diatur nah ieu mah khusus mantak wabil qurbi khusus nah kuari wal qurbu bil ilmi atuh umum deukeut ku ilmu atuh umum lantaran urang maca Al-Qur'an wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dibaca ku urang wa nahnu kaulan agung teh aqrabu leuwih deukeut min hablil warid tibatan urat genggerong eta mah sakadar kidaya ku deket-deketna Allah urang teh kuari boga rasa deket ku ilmu ih kade deket Allah teh ih kade deket Allah teh contoh deket urang lamun salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bahasana ge ka Gusti wungkul eta kapan khitab ai khitab kapan deket tah urang ge lamun khitab ente deket aya anta deket sira deket kamu deket kamu tas di mana aya jelemana ieu ge iyyaka ka Gusti wungkul deket berarti mata kurang bahasa iyyaka deket eta teh make khitab tapi urangna boga rasa jauh berarti urang edan ai bahasa iyyaka tapi ngalayang ka mana-mana ye eta teh edan mukos kitu ngaran cukup ku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in eta teh bahasa khitab ai bahasa khitab berarti kan urang keur carita khitab pahareup-hareup ente tas di mana bae aya ka jelemana co lamun eueuh mamun eueuh jelemana eueuh kuari jelemana di Cikupa urang ngomong di ente tas di mana bae kudu kagrogol kan itu udah ngomong ente tas di mana bae sih jelemana eueuh eta kan edan ieu aya ka jelema ai ente teh kapanggih-panggih tas di mana oh mantes diri itu akur tah hitop ngaranna ieu ge urang iya kana budu ka Gusti wungkul abi ibadah tapi urang ngalayang ka mana-mana cak Allah edan sia mantak ieu mah rombongan nu edan edan atuh urang wajib iya kada teh karasa aya da Allah deket da Allah nah tapi aya make naon ieu make ilmu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid umum mah tapi wa bi zuhuri tajalli khususun kulahirna tajalli mah khusus urang teh lamun dina nyaritakeun ihsan anta budallah ka annaka taro ibadah ka Allah seakan anjeun neuleuh ka Allah wa ilam takun taramun anjeun teu bisa neuleuh ka annahu yarak seakan Allah neuleuh ka anjeun loba nu asa dideuleukeun ku Allah mah tapi urang neuleuh ka Allah mah hese ibadah tingkatan wa ilam takun taramun manyeh teu bisa deuleuh ka Allah annahu yarak Allah nu deuleuh ka urang Allah nu deuleuh ka urang mah loba tah mah dengan ilmu asa dideuleukeun ku Allah ku ilmuna tapi ketika urang deuleuh ka Gusti Allah eta mah penemuan hate dibere ku Gusti Allah ketika urang deket jasa tapakur ka Gusti Allah muraqabahlah ka Gusti Allah kemudian urang zikir ka Gusti Allah Allahna mere ka urang tek aya tah deket jasa jeung Allah belah mana asupna wallahu alam datang cecep ka jero hate geus lamun aya di jero hate teh Allah teh deket jasa eta lah nyaritakeun wa nahnu aqrabu teh eueuh urang lamun geus dibere ta rasa deket tajalli ngaranna ka Gusti Allah eta tadi bahasa wa nahnu aqrabu ilaihi asal jauh jasa eta teh jauh tah bahasa wa nahnu aqrabu ilaihi ieu mah lantaran keur karasa tah ieu boga rasa deket jeung Allah bahkan nyangkrung di jero hate engke kadang dicabut ke kadang aya kadang dicabut eta urusanan Allah teu bisa dihayal nah ketika zuhuri tajalli khusus wa zalika ieu mah ieu nu bi zuhuri tajalli dunu dani eta deketna ge deketna deui nu mantak fatadalla ieu mah fakana qaba qausain au adna seakan-akan dikinayahan persis okos busur antara okos panah di antara dua gondewa qausain teh urang lamun panah set panah gondewana tuh gondewa panah muka dieu ieu keur carita zahir tuh teh ieu gondewa ngaranna teh nu sok dicekelan plak gondewa teh ngaranna teh ieu panah ieu qoba ngaranna qoba kausain tak eta teh deket jasa ieu panah kadua gondewa tuh ieu gondewa tah ieu panah
deket atau deket ku aja ngahiji ieu gondewa dua tuh ieu panahna set ngabahasakeun qoba kausain okos panah deket antara dua gondewa ieu mah carita bahasa lapan nah ieu endeu kumaha teu deket lantaran aya di jero gondewa panah teh atuh lamun kurang ditarik cap nah iyalah gondewah dua kaosaen ieu qoba kaosaen nah eta teh ngabahasakeun anak urang deket jeung Allah teh dudu danin lantaran tajalli okos qoba kaosaen ada atau leuwih deket eta ieu mah kinayah nyaritakeun deketna urang ka Allah lantaran deket teh kurasa dikinayahan kumaha ieu kos gondewa aya dina dua gondewa kos panah aya dina gondewa ngaranna qoba kaosaen ku deket-deket teh kaluar ieu panah tina kaosaen jadi gak hiji antara panah jeung kaosaen teh ada atau ka Allah leuwih deket ti eta lah nah eta kinayah makom qoba kaosaen au adna ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya jelema nu ayun-ayunan di handapeun aras ambo di handapeun aras dan nama ayun-ayunan malaikat Jibril naros ya Muhammad Muhammad ente nyaho teh eta saha nu ayun-ayun heula lamun hayang nyaho eta adalah salah seorang umat anjeun urang Yaman saha ngaranna Uwais Kurni urang kampung koron Uwais Kurni mah nu aya dina Al-Qur'an teh nya nama istirahatna ge da handapeun aras ayun-ayunan ai ente mah pan dipuri atau di Citra bari meuli jagong anu anting nu budak teh sugih kieu bukna beureum sabelah eta ayun-ayunan we istirahat maksiat urang mah umat Kangjeng ngaran Uwais Kurni aya di belahan Yaman istirahatna handapeun aras cek Kangjeng Nabi pohara amat mat anjeun eta manta Kangjeng Nabi amanat ka Sayyidina Umar jeung Sayyidina Ali Umar Ali mun ka zamanan engke aya datang ka dieu ka Madinah saha hiji waliullah urang Yaman ngaranna Uwais Kurni geus mun kapanggih eta ka ente ka dinya Umar Ali ulah menta naon menta doa panghampurakeun bae ka Gusti Allah lantaran mustajabud da'wat engke bakal cek Sina Umar cek Sina Ali cirina kos kumaha engke manehanana ngagiring-giring embe jauh ti halayak rame embungeun kanyahoan bahwa manehna teh waliullah engke cirina kumaha bae cirina engke ente sasalaman leungeunna leuleus idinya bakal aya tandaan eta bae gerageh tandana eta Sayyidina Umar asal anu ngangon embe di deuleuan asal anu ngangon embe di deuleuan unggal pengangon embe di deuleuan aya kabeneran rada lain deui bangunan ngangon tapi teu melu kana embena embe mah embe nya namanya kadang-kadang manehana nama teu ngiuhan salat kadang-kadang manehana nama diuk kadang-kadang lain deui bangun teu khusu ngangon embena ieu kajian kumaha ge begitu ditanya ngaran teu dek nembalan nah begitu disumpah kakarak ieu lah Uwais Kurni dongeng heula setik langsung minta doana minta hampurakeun bae ka Gusti Allah langsung ngadoa ulun talang nyanda kanyahoan indit di Madinah embung kanyahoan nya urang mah pon kanyahoan hebat haju di dinya bae ngendong moek meuting urang mah di dinya bae wali balai dasar geus kajawan indit nya nama Masya Allah tipe-tipe waliullah teh nu mantak aya macem-macem aya waliullah nu jadi raja aya waliullah nu jadi ulama aya waliullah nu dagang aya waliullah nu jadi abri aya waliullah nu jadi polisi aya waliullah teh anu cumplang campling ti lembur ka lembur ti kota ka kota geus dijelaskeun kapan patempatan waliullah teh di Mesir tempat wali naon di Syria tempat wali naon di Lubnan tempat wali naon di berbagai negara-negara teh eta teh didatangan ku wali-wali aya wali teh ti kampung ka kampung ti nagara ka nagara ti kota ka kota tugas ti Gusti Allah nu mantak ku urang osok dihadiahan mimiti kutub hiji salawasna nu mantak
nomor kedua imamani dunia dibelah dua belah wetan jeung belah kulon nyana nu nyekelna nomor katilu muhtar tilu nya nama nomor kaopatna ieu adalah wali teh wali kitu autad opat jumlahna wali autad mah dunia dibelah opat bagi dua deui jadi opat eta saparapatna dieusi ku wali autad saparapatna dieusi ku wali autad opat sepanjang masa maot hiji cokot nomor kedua nomor katilu nomor kaopat wali abdal 7 wali abdal mah nah sepanjang nama 17 bae lantaran poe teh aya 7 ti bibiti poe Minggu Senin Selasa tanggal 7 kemudian ka dituna wali teh nu jaba uropa nusnu qoba asaib dan lain-lain sebagainya aya rijalul gaib nah ieulah anu terus dipanggil rijalul gaib tugas ti Gusti Allah ti kota ka kota ti kampung ka kampung cumplang-campling bae ngono terus bae nya bila perlu engke dipanggil ku negara anu ka negara anu urusanna nya ieu urusan gaib teh kos kitu nu mentak kadang pamitan we di keluarga anak leng teu puguh kuburanana di mana kejol bae aya tamu di kampung urang teu puguh urang mana nak mun ditanyakeun Syekh Mubarak nu aya di Cisoka urang mana teu nyaho mun ditanyakeun di Mede saha karangaranna di Mede teh hah nah eta teh kapan urang mana ti mana teu nyaho mun urang nyaritakeun di buyut anu keur zaman buyut baheula teu nyaho urang mana nah kitulah wali-wali abdal urang mun nyaritakeun Syekh Mubarak lamun urang nyaritakeun itu Imam Maghribi di Maroko aya kuburan Imam Maghribi di Yogyakarta aya kuburan Imam Maghribi di Pandeglang aya kuburan Imam nyana keneh di negara ka negara ti kota ka kota geleng itu maot biasa timbul deui tidinya ngembangkeun agama deui timbul deui maot timbul deui ku emang kumaha geus urang mah ulah nyaritakeun ku kumahana pugu ngajina ge ieu pinu ku uduk wah atuh geus ulah moal kaharti ieu keur carita dunia eta dunia kewalian semacam gitu nu mantak tingkatan-tingkatanana nah ketika jelema mulai ngaji sanggeusna ngaji mulai suluk melalui thariqah langsung hayang ka hakikat dibimbing engke bakal aya penemuan urang bae lamun belajar nahu kapanggih bisa maca lamun urang belajar nasib kapanggih nyaho kana kalimah kapanggih ku urang belajar nulis bakal nyaho ieu teh khot Usmani ieu teh khot Rifi ieu teh khot dan berbagai khot ieu teh Dewani dan lain sebagainya kapanggih bae urang belajar maka jeung kuku mage urang belajar bahasa Inggris atuh I love you mah bisa toh kapanggih bae tah urang guari belajar fikih atur wudu bae mah jeung salat meureunanan rapi ketika nanyakeun urusan muamalah tarima meuli tarima ngajual meureun urang ge nyaho ketika urang ngaji ilmu mantek atuh beureun martil mah boga kos kitu bae terus ketika urang ngaji bilagoh atuh meureunanan nyaho urusan muqtadal hal dan lain-lain sebagainya nah ketika urang ngaji ilmu thariqah bakal aya papanggihan dibere nyaho engke ku guru kade ke di dieu bakal sok manggihan anu ulah bebeja nya beja mentak itu boga guru makan urang kaget kumaha anu wow Waalaikumsalam non Tuan Syekh Abdul Qadir datang ka kula aja ku baca na atuh ieu be cenah nyana ngabisikan ka kula Abdul Qadir mana ieu urang bojong ngaco kan iya teu puguh guru mah segala Tuan Syekh Abdul Qadir segala Syekh Syarif Hidayatullah segala Maulana Hasanuddin nah iya stop aya guru mah lantaran urang teh geus mengabaikan zahir kuari ngurusan batin ti mimiti kolbu jeung sirna datang ka ruhani nu diurusan geus ieu awak zahir geus lasa lempang-lempangna kumaha ayana bae teu pati diurusan sebab roh nu kurang diurusan kuari mah ketika urang ngurusan roh atuh bakal kapanggih jeung roh urang kuari urusanana DPR kapanggih jeung DPR urang kuari jadi intel kapanggih jeung intel deui urang kuari urang jadi polisi kapanggih jeung baris polisi deui sebab aya kantorna urang jadi santri kapanggih jeung para santri deui sebab aya markasna
Nah urang kuring urusan roh teh bakal kapanggih jeung urang toh beki luhur mulai mimiti roh kuntil anak sia ieu lantaran ngurusan roh lamun datang ka dinya tah roh teh bakalna roh teh betah tanya ieu lelembutan ge kapanggih geura jeung anu didinya tah bakalna aya cobaan nya. Nah ieu ulah bebeja ka sasa kecuali ka aing guru sia. Ayo ka sasatu menang bebeja kecuali ka guruna. Guruna geus leuwih nyaho deui lantaran urut perjalanan guru. Impian ge nyahoeun lantaran urut perjalanan guru. Mentak murid datang ka dinya seuri bae guru teh. Memeh ngomongnya geus carita sia keur penting impinya kapanggih jeung anu. Ji. Muhun. Aja sia anunya. Geus ulah loba omong teruskeun. Murid kaget kok bisa nyaho ka ngimpi pan ngimpi mah urusan anta mah urusan HS urusan sare ruhani sebab guru geus aya di luhur nyana datang ka dinya kanyahoan mulai terus naik diarahkeun kieu nah engke mah kapan bentat teh bentah teu pegel teu tunduh lantaran geus diurus rohani urang nu mantak kuari tunduh bae rohanina teu diurus ngurusan awak asal seubeuh bae beuteung dahar nginum tunduh asal dahar nginum tunduh rohanina teu diurusan ku urang pegeleun rohani teh nu mantak keur ngaji ge tunduh bae bila perlu hes keur ngaji ge teu aya isinnya mah terus bae hes bae lah kieu cenah sok kitu aing mah kitu bae tapi lamun diurusan maruh ruh kan ngomong kawak dah sia deui bae cakroh asal dahar betul tuh yang sia kan tah mah aing mencan kan sia mah geus dahar geus nginum ngarokok tah makan urusan sia ai jadi urusan ku sia ngaji Quran teu maca zikir teu maca sholawat teu ye roh marah nu mantak marah urang keur urusan roh ai ente mah roh teu marah jadi urusan roh teh teu marah geus bae roh mah teu tenang-tenang wae paling ngecak roh teh aing malah minu ka neraka bae jeung sia teu ngomong tapi ketika urang urusan roh ngomong sing sabanding atuh cak roh teh ai maca Quran sayat 2 ayat ai dahar mah 2 piring eta ngaranna teh saimbang imbangi atuh mun dahar 2 piring atuh ayahna 2 juz 3 juz mah terus diurusan kurang diurusan kan beukita maca Quran sholawat zikir beukita lantaran urang sering urusan roh poho kana zahir dahar geus teu pati melu nginum teu pati melu sahayuna teger roh teh teger mulai kuari embung poho ka Gusti Allah per menit per jam per detik lantaran lazat ngeunah jasa roh teh atuh kapanggih ngeunahna kuari mah zikir ka Allah tafakur ka Allah muraqabah ka lantaran diurusan ku urang nah sageus ka urang diurusan terus ngeunah kan guru nyahoeun sageus nyahoeun engke bakalna mun geus datang ka dinya tah sok kapanggih jeung anu ngimpi ge bakalna kapanggih jeung impian anu impian nyahoeun urang urusan roh itu kan kakalayangan roh wali kakalayangan roh nabi kakalayangan para anbiya teh kakalayangan lain kangjeng nabi urang bae loba waliullah anu kapanggih eta sih keur marhabat teh aya roh-roh anu ngan teu nyaho engke aya nu ngabejaan itu nabi anu tah nu mantap kapanggih bae kudu kasurupan kapanggih jeung nabi Adam udah pohara amat tah si jelema sia kata si mana ya liwat ka kuburan kadinya jam sabaraha jam 11:30 tang hari aju waduh aya Nabi Musa wah ya budak talian abak tah ieu garana kasurupan lu kos kitu mah daripada ngaji kos kitu loba lamun ku urang difokuskeun ngaji hikam ngaji ieu atuh ujung-ujungna ngahaneng we kos eta teh ngahaneng aja roh ngalayang roh tuh kosong diurus ente tapi jangan narima karena wejangan iya kosong sub iblis plek siatunya aing
anu ngagegeh Banten saha Hasanuddin kurang mana Serang oh ieu nu aya di awak teh Hasanuddin Serang Maulana Hasanuddin apa Hasanuddin ulah loba ngomong siapa aing mah Hasanuddin bae mulai geus pencet teh di bakos ge mah pencetan hese di kaluargeunana oh beda antara ahli thariqah. Nah kulantaran thariqah makos kitu keur carita ye kapanggilan di dunia eta lamun datang kadinya urang ngobrol lah arwah ngobrol jeung urang jadi hese caritakeun eta mah eta ge lamun dibere ku Allah mun teu teu bae aya nu dibere aya nu henteu tetep henteu datang kadinya mentek ulah kaget lamun carita Habib Lutfi carita baheula Habib Usman carita baheula Habib Ja'far eta kos karari itu nya mata kos nu ngobrol jeung saha kos alamna keur aya di alam eta henteu selalu kitu nya ge naik deui ke klek setika nya geus aya di makom eta nah derajat eta ayana di dinya ketika naik deui ayana di dieu ketika naik deui aya di dieu beda-beda tuh urang kuari jadi lurah kapanggihna jeung rakyat jeung lurah deui urang naik wari jadi camat kapanggilan mulai jeung PNS di kabupaten urang kuari jadi bupati atuh urang ge aya undangan ka gubernuran lantaran instruksi engke ti provinsi ketika orang jadi gubernur atau menteri lantaran ka instruksi ti menteri ketika orang jadi menteri presiden langsung instruksi anu ketika orang jadi presiden mere instruksi kutub ngaranna ieu keur cerita dunia nyata di dunia kewalian ge model kos karir nah ieu mah keur cerita wazalika dunudanin patadalla fakana qaba qausaini awan geus faizar tapal aina wallahu a'lam bissawab.